Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aradat himmatus salikin antakiba hingga masuk di balahan illa wa nadatu hawatiful haqiqah wa inalati tadubuhu amamaka wala tabarutta duwahirul mukawwana illa wa nadatu haki ko inna mana nukis natu falatakku ya hikmah ngajelaskeun salik jelema ditujukeun ka salik bisa ditujukeun di ka awam. Kayak awam, kayak sal, kayak wasilin. Kayak awaman nyata jelma anu ibadah dari aya kahaya usul Allah. Jadi awam manehna ibadah tujuan teh lain Allah. Tujuan teh supaya selamat tina neraka asup ka surga. Itu awam. Jadi ngalaksanakeun salat, puasa, ibadah mulai teh tujuan teh supaya hayang asup ka surga. Daya tujuan hayang ka Allah eta awam. Kan biasa makan diurang makan bahasa awam teh orang awam jelema bodoh. Jelema nu teu apal kana ilmu disebutna jelema awam. Nganai awam dina tasawuf mah jelema sekali berilmu manehna ahli ibadah tujuan teh lain hayang ka Allah. Jadi ngan sabatas surga. Lamun tujuanna sabatas duniawi eta leuwih komodi. Maka disebutna teh awam. Awam mukminin. Kaduana aya di salib. Ai salib manehna ibadah teh surga teh geus teu katingali. Geus lain hayang surga salib. Lain sieun ku neraka. Ibadah teh lain sabab hayang jembar dunya. Ibadah teh lain supaya leungit ka susah lain salib. Ibadah teh semata-mata hayang usul ka Allah, nepi ngumpul hayang menang ridona Allah. Ka salib. Katiluna aya di wasilin, wasilin mah geus nepi ka Allah. Perjalanan rohaninya teh geus nepi mun wasilin. Tadi orang ngajelaskeun salik heula nya. Karena mayat teh diarahkeun ka salik bari di urang asa teh ya anu salik ya. Rata-rata urang hayang ibadah teh paling mentok hayang ka surga mung dari neraka. Bahkan kalau loba mah urang teh ibadah teh supaya kembali leungit ka susah kabayar utang betul nya supaya di dunia bagja di akhirat bagja gitu. Eta teh awam teh. Awam. Eta rata-rata urang itu awam. Jarang salib. Pemul wasil leuwih jarang.
tadi mana-mana sali di mana sali kan salik ngejelma anu manehna ngalakukeun perjalanan rohani ngajalankeun ibadah-ibadah nu pasti dibawa bimbingan guruna. Mana ngalaksanakeun ibadah tujuan teh hayang ka Allah. Maka di tengah-tengah perjalanan sali itu kalau sok dibere muncul bahasa ieu mah maunah atawa karomah. Kadang aya itu lemah anu masih kena di makom salik tapi disebut wali padahal kan wali. Jadi lamun salik mana ngalaksanakeun ibadah maka di tengah-tengah perjalanannya itu manana bakal terbuka non perkara anu teu bisa dibuka ku awam. Jadi mana totalitas ibadah di tengah perjalanan manana bakal dibukakeun perkara-perkara anu memang teu dibukakeun ka jelema-jelema awam. Contoh, jelema salik itu manehanana bisa ngaca teh batur. Salik, bisa kelas salik ini bisa tak kelas salik. Jadi mun aya tamu teh aya jelema teh mena datang. Sami meh tamu ngobrol salik bisa apa lu? Oh maneh ka dieu teh tujuanna ieu, kahayangna ieu, maneh ieu kan mah kabaca. Salik itu. Bahkan salik itu mana bisa ngabuka perkara ningali perkara itu bisa ditinggali awam. Contoh bisa ngabuka alam gaib salik. Jadi mana teh bisa ngobrol jeung jin bisa para salik. Bahkan kada itu dituna loba sebelum ngaran maunah teh maunah karomah para salik. Mun di dieu mah wal masyu alal mandi jiga lupang leureun tawa iber leureun di awan itu salik bisa taya teh perjalanan salik misalnya pikir kausul itu bisa kan salik. Nah kuno diberek itu eta teh salik diberek kelebihan itu teh supaya para salik teh teu ngarasa jenuh hiburan kan urang lamun ngalaksanakeun ibadahnya kan aya masana jenuhnya. Sok urang kawirin terus tahajud terus istiqomah itu lamun sebulan 2 bulan bahkan sampai 1 tahun itu pasti ngarasakeun karena jenuh bosan awak jelema bosan asal teh ngaji wae tahajud wae dua wae bosan. Nah maka yang para salik anu terus istiqomah di rasa ibadah bakal diingetan karena maunah kelebihan anu teu diberekeun ka jelema awam. Loba sebenarnya kata siril kolki seperti nalukkeun makhluk lain dari makhluk ditalukkeun aing artina loba jelema anu tunduk patuh ka manehna. Jadi nurut gitu cara kita tunduk patuh daek nuturkeun eta di antara kelebihan salik. Padahal mun ditinggali secara materi dan naon teh eueuh ngajuna. Jelema teh harus kitu tah. Ka manehna teh harus dina hatena teh tunduk kitu tah. Katakut mana eta teh di antara kelebihan salik.
wa iqbalihim alaika. Nah, maka ketika salih diberi kelebihan itu, saya teh ngajadikeun bisa jadi bumerang. Bisa jadi murang lamun manehna cicing dina eta pameret galon lamun teh tadi. Dan alam teh aya alam mulki, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahut. Ada yang itu nya tinggal tiga nya. Jadi hikmah ada kieu dari menjelaskan salih. Nah, itu kalau bahan orang awam menjelaskan salih begini. Jadi tidak perjalanan salih menuju Allah itu mana bakal kabukatan. Kemana bakal bisa ngebuka alam gaib. Alam gaib itu gimana bisa ngobrol jeung jin. Jadi jeung jin biasa mana ngobrol gitu kan. Jeung juri teh ngobrol mana ieu anu jeung di alam kubur ge lamun bisa ulin ka kuburan, jeung anu jero kuburan teh mana ngobrol pas kali itu bisa. Tadi teh kian teh. Sama sabar, ieu para salikin loba nu serbak ieu. Kajebak ieu. Tapi dengan hikmah nu awal-awal masih kana hikmah ka-20-an geus dibejakeun ku musannif kana jam para salikin namun manehan anjeun geus kabuka sesuatu anu memang teu dibuka ka jelema-jelema awam kade anta fa indama kusipala ulah cicing terus maju. Sebab ayah sekali kan melesat, jadi mau ngalanjutin perjalanan anak. Bisa cukup lah didijing ngenahe. Kabayang tuh ya, ya. Misalnya orang di posisi salib, ya. Orang di posisi salib. Tujuan orang ke Allah di tengah-tengah perjalanan orang ke Allah jadi salib. Kurang, ternyata bisa mencahat batu. Bahkan bakalnya muntah isukan teh terjadi itu bakal naon kanyawa salib itu. Jadi mana bisa ulin. Orang kan ulin teh ka ancol, ulin teh ka laut nya. Kayak salib teh ulinna geus ka alami gitu. Alami ulinna teh. Jangan tuh. Geus bisa hiber, bisa hiber, bisa lumpang di cai, jangan teh orang. Jadi jelema marek kumaha ge hajana kabaca kabeh. Tah, geus kalau pas salib anu memang mana ngalih perjalanan geus asik di dinya. Di posisi eta secara kelas mah bung naik kelas saya di dieu we geus kunaon di dieu ge gitu tah. Nya kitu bahkan di kelas awam di ayat gitu bahkan coba ayat awam gitu anu penting mah sholat, penting mah puasa gitu rizki loba awak sehat Islam mesti kudu mulu kurang tak kan cicing dinya mana dahayana naik mana awak tasalik ya aja jadi lamun salik mah mana hidupnya penting mah sholat, puasa, awak sehat, jempa rizki, geus demikian di posisi tiga orang menengah lah. Nah itu awam. Salib mah lain itu, salib mah justru godaan lebih hebat deh. Mana jika tadi tak. Maka lamun ketika salib manehana non bahasana teh cicing dina tempat anu ulah kuduna cicing maka kedatang bahasa teh hati aya teh suara itu salama ieu pernah terjadi ka terlepas batuan se bahasa ngangon non sapi sapi akan ngobrol tempat alain dieu sapi akan ngobrol batuan se
Bahkan terjadi ke para wali masjid, jadi ayah suara ngobrol mana mah tugasnya radio terus mana terus belajar terus dan bikin kau tugas mana terus bikin kau datang suara-suara eta suara-suara eta jam para kali itu malas seueur gitu beda jeung urang kalau urang ke salat kalau tahajud suara datang empat mana mah kira-kira gimana? Ayah suara datang. Boro-boro suara itu suara piring murah itu kan sholat tadi suara mana? Iya mah suara ngobrol suara kasalik. Inna mana nufitnatun. Jadi barang-barang anu pikarsa para salih ketiga maunah. Saya ngobrol kabeh. Ngobrol. Ya urang mah fitnah. Urang mah bogoda cek eta teh. Cek geus mana teh. Urang mah bogoda kade urang mah fitnah. Teruskeun perjalanan ka Allah. Kasalik perjalanan rohani lebih non bahasanya lebih jauh, lebih sulit, lebih terjal. Boro-boro misalnya di awam, contoh ya, kamu di awam ya, jelema awam, manana fokus tidak ibadah. Nah, misalnya geus mulai manana daek kana ngaji, mulai manana daek kana sholat ya mulai kita godaan kamar teh aya ujian saya aya ujian kesana lamun kesana ke keur memujiana urang teh rajin sholat rajin ngaji terus sholat teh maju sholat duit teh ngaradak loba saja pada sehingga mulailah urang teh kana sholat teh mulai katinggalan deui kana masyarakat masyarakat mulai tinggalan deui namun di awal di sabaliknya di godna teh godaan sayah keur memeujeuh rasa ngaji memeujeuh rasa ibadah sakumacet mulai usaha kalabang nya tuluy usaha teh awal mulai dengan masalahna kitu lo bawa jadi eueuh wae tah geus sarua teh godaan fitnah inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Bejaan. Dan saya sekali lain dinya godaan lain. Ya semua kagoda sekali kali itu. Kagod kita sekali maku non bahasa teh mauna karoma. Bahkan sesatik sekali kan memang anak-anak bantu setir jadi paranormal. Ayat kayaknya cuma pakai kopiah ya bawanya kelantakin belum main ngobrol yuk mana teh kita bakal yuk besok gak soalnya emang mana bisa yang asli bisa jadi loba para salikin anu mana di berek kelebihan calon teh lain kala kayak musul awalnya kayak musul mana kalau ketika dia berek kelebihan lantaran asik di dina bung dia naik ke tingkat dulu jadi belok kabaran normal bahasa pun berubah jadi dukun kan ada gitu teh loba jadi pananyahan ya itu dia blognya bener contoh misalnya ayah jelema ya pakai jelema soleh ya misalnya muka jasa non bahasanya mah pas paranormal data non ya NGO manitek dulu sekarang biasa ya jadi manitek dulu dibuka kayak teh udah kayak para salib itu mana kalau jalan teh itu lamun ayah di rumah datang ke mana diberi kayak
bahkan tuh diberecai dicabak doang ke awaknya cager itu kelebihan salik. Nah kalau bisa gitu orang mungkin itu mah berarti rumah sakit mau laku juga. Oh ya misalnya jelema jadi untuk sekolah pimpinan cager. Nah misalnya jelema jadi penting sekolah penting cager. Itu kelebihan salik seperti itu. Tapi emang orang kadinya? Hah? Tapi emang orang kadinya? Hah? Ngecek pas saya ini cuma deh, ini cuma deh, kan meh. Ini orang juga nggak tahu ini. Ini nggak jadi mana kia, lagi ngejelasin saling. Nya buah-buah ke suatu saat. Aya salik mah kan pertama lu diarahkeun teh hatena heula. Jadi hatena. Jadi lamun bisa hiji jelema aya kahayang salian dalem geus pasti kenal salik. Lain. Aya lopat duit. Naon ieu? Hah? Usaha maju. Naon ieu mah? Ya. Aya kawin. Betul ya? Nanti nah kahayang itu disalik disalik lamun masih kene kahayang itu aya kene eta itu pasti itu awam walaupun ahli ibadah awam bisa awam terus enak jelaskan salik itu kan lieur. Tak kurang mah urang mah hirupna bakal sengsara wae hirupna nya hirup urang mah akan ela urang mah di awam lah cicingna teu hayang ka wasgelit teu hayang ka salik resiko na cicing di awam aya awam mah loba sengsara. Awam mah loba susah, bahkan gua pas susah awam mah. Terus nya aya usaha maju usaha teu maju. Kecewa teu? Kecewa. Susah tekan hate. Susah tu awam. Hayang kawin mun hayang nanti aya kahayang teh nya geus gagan foto profil kieu geus sakitu geus sakitu gacorna angger wae pan ngoblekan ka kana hate teh dep hirup teh nya hirup teh nya baik wae jadi awal urang salikin umatnya terserangan awam masalah masih awam rek kumaha ge awam geus pasang saha sok mau kumaha ge awam dan da jelema anu lepas tina kanjel kan hiji wasil awam ya jelema awam kayana sehat kebetulan awam diberi gering sekarang awam mah hayang loba duit duit sengsara nya awam mah hayang teh beas teh aya wae cengeng teh aya wae duit teh aya wae kabetulan beas teh gas teh duit eueuh pinjeun eueuh sengsara eta awam ke urang dari kabeh bener deh. Hari awal mah masih kene hayang dipuji nyambung diledek aya bade meledek sengsara awam kan eta ka urang mah capek salikeun waktunya teh kunaon ngan hari awal mah resikona itu ya para eta sengsara mau kumaha derita mangge derita
mantap kunon jelema-jelema anu berilmu hayang naik terus ka salik terus naik ka wasilin sabab diwasilin lah jelema anu geus teu aya rasa kanyeun bebas wasilin. Jadi sihat teh geus bahasa teh geus bebas. Nah, mun Al-Qur'an kan aya wasilin mah digambarkeun kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Eta wasilin sifatan wasilin kitu. La khaufun kasieun. Orang kan lobana kasieun. Nya, wa lahum yahzanun tuh kasedih. Orang kan loba kasedih. Duit eueuh sedih. Nya, dihina batur sedih. Nya hayang ieu teu kacumponan sedih. Ai we unggal kue teh salah. Kapan di sana urang teu hayang terus naik ka saliki, tuluy naik ka wasilin teh lumayan. Aya awak bakal terus menderita doang. Ya. Tak bala aku pernah nyarita kalau kang dagang ya kayak beli pada orang itu kayak beli kan mudah kan beli orang enggak ada beli kalau ya baheula mah enak pamikiran begitu enak pamikiran mah nu karunya teh ka jelema-jelema anu can usul da sing jadi pemuluh sampah ya harus usul kalau wajib begitu ada mana dan dari tamat ngeunceukna ka jelema-jelema awam ka urang gua petenya galau jeung galau gua pete sedih sedih kan bebas kalau haraya sih hah dia marahnya haraya ya jadi lamun teu boga duit teh sihat teh kekecewaan teh nyeri gitu kan mun aya ngaledek teh nyeri nya lamun difitnah teh nyeri lamun digibah teh nyeri dibere geuring teh karasa nyerina bunga we eta dibere duit teh karasa nyerina jadi aing ngaran wasilin mah terus dina kayaan non teh bahasa teh bunga pada teh kayaan teh bunga mah tenang tatma ilu ketenangan hati gitu tenang we teu aya kariu hayang kitu hayang gitu kan jadi diladek bakal geus teu neurang mendapat penolakan dari orang lain teh teu nyeri paham teh tidak dari bapak jauh biasa tuh tapi jika itu kalau benar kapisan jadi duit eueuh rokok eueuh nya jelema naringgalkeun kabeh alam gua sukan ninggalkeun moal aya dina hirupna teh hayang kitu eta teh pas silin kitu teh awal mah sangsara wae nya awal urang ningali ketenangan jelema-jelema anu wasilin masyaallah asana geus dibahas beberapa kali nya sarina Usman teh apa kapanah teh dina dadana set kabus ya ka Usman teh kitu ieu cabut panah ieu ketika kaula salat gitu ya Usman dulu yuk kayak Usman salat dicabut tah si panahna teh geus dicabut teh Usman salat geus geus dekarasan dicabut panah kalau orang kasih buang paku gede tungguan heula orang dikir geus urang dikulah dikir cabut pakuna kok kalau ya misalnya orang kan juga paucap ya jeruk paku teh balik pakuna teh gerangan karena tempat gerangan kaatan gitu jadi enggak pula cabut anak tas dia lah tadi tasnya buat nalu dicap kerasa
Di Indonesia ada di Indonesia mah jadi anjeunna nek operasi sirah, nek dibius sekata ulama ulah dibius apa dibius itu maka pohon maka pisah ramu berupa kalong gitu wasilin umat ini bakal jadi wah kamu orang mulai beli tas ke orang mulai besok dia operasi aslinya mulai beli dioperasi jalan kekeras tak hayang begitu, hah? Kadang tewas. Jadi kedamaian hati rusak itu gede, nah itu bisa ngelekin kan jadi dohir gitu kan, jadi dohir. Mantap, menurang ningali para wali, para salib ya. Mana ada gini secara awal nyeri mana karasa panasnya gitu karasa ngancing iya kedamaian hatinya ketenangan hatinya rusak itu sehingga menyinari dohirnya jadi tekarasa bunga karasa nanti kamu lihat orang belum masalah ya enak tergering wajahnya teh wajah kerja gitu dari pada kergering bahkan harus diimpus sebelah rupa ya gimana mas ini ya para wali mah tapi karena wasilin ayo boro-boro kalau sakit kan beda jadi uji tapi nggak susah nanti nah bahkan di antara alasan para salikin yang khususnya di antara sahabat saat jelema usul ke alma nya bahkan masih kena di kelas saling komodi awal saat semua maka selama kita manana bakat terus makin derita jadi mana teh yang usulnya supaya hilang derita secara waktu kumatu salib dina batinna salib manya geus teu hayang aya ditujuan kecuali Allah. Ngan biasana ya secara dohirna ya. Ai salib mah secara dohirna itu kabalikan awam ya. Kabalikan awam. Jadi lamun awam mah manehna ngalakukeun hiji perkara supaya mana ulah diomong batur tawa mana sih bisi goreng masyarakat bisi diomong batur kir kita batur tawa salikin kalau hajati kalau hayang juga belum batur teh tas salik kebalikan dengan awak nah tapi pi obrolan batur ge mana mah teu ngalakukeun perkara anu diharamkeun sok periksa Mungkin salib deh, orang mah hayang bener belum kebatok, gue mana mabok itu gitu. Jadi terjun karena maksiat, ngaji mah mana biasanya ngalakukan perkara anti cap goreng masyarakat, tapi disebut cap goreng agama biasa. Salib salah lawannya. Non makanya itu sabab mana pertama hayang melepaskan pandangan timahun. Orang kan sih di Yenak Batu tasal itu belajar pengacaranya yang di Yenak Batu tapi yang sendiri salib. Kita kadang nggak meninggali para salib di tinggal lapunatnya sok kadang bahasanya tuh ngalieukeun men kadang sakapun ngalieukeun kadang kahati kuakal men kadang teu kahati kelakuan teh salib kadang sakapun sok tidak tahu berterima kasih sakapun mana tahu terima kasih salib sakapun pikir sebelum salib nah tapi mana teu ngalakukeun perkara-perkara anu terjun ka dalam Allah
Yang biasanya kan masyarakat oh itu bakal goreng sudah tapi dia gampang digoreng. Nyata biasanya salib jadi salib itu. Dengan tadi teh ayat kehebatan salibnya, menurang bisa macak kehebatan salibnya. Kan cek tadi salib teh pangalaman perkara kira-kira kabalikan di awam, gitu ya. Ayat kelebihan kita mana teh, jika tadi mana kelebihannya non bisa hiper atau bisa maca batur atau mana bisa non tadi teh kata silih kolki nakutur makhluk. Jadi mana itu ayat misalnya tadi dipuji, ya misalnya ayat itu terjadi jelema, tapi jelema kan anu kulkeun we. Eta di antara kelebihan saleh eta. Eta mah otomatis gitu. Nah, tapi eta ngajadikeun nu bahasana teh tadi teh ujian fitnah. Kadang-kadang loba nu kieu teh ulun mah sorangan. Paham deh? Ya kan ngejelasin awal salib. Dia ngejelasin wasilin mah sedih. Soalnya anu ngejelasin wasilin mah nyaku dijema wasilin deui. Sehingga jelema geus naon bahasana teh ngajelaskeun balang pertama nyaku jelema nu ngalaman balang pertama. Atau menjelaskan haji yang kudu jelema geus mangkat haji. Mungkin jika abdi mun ngajelaskeun bab haji ya, jamaah kita aya geus haji atau kaeleh jamaah eta walaupun kamu eleh kurang. Nya dina kamu eleh kurang, tapi nya pengalaman eleh. Jadi ngajelaskeun sofa marwah teh bingung urang mah nya becankan kita. Engko kaeleh pengalaman. Kayak ge wasilin ge anu wasilin juga, lu bisa ngejelasin wasilin, walaupun setiap cara tangan aja, tetap mau bisa saja, jelema nu wasilin. Yang ketiga salipin, jelema nu bisa ngejelasin detail salipin, ya para salipin. Nu geus nincak kana eta, nincakan bahasa teh, pengalaman. Daya mah, non teh kita dia mah perjalanan rohani supaya usul kalau kita supaya usul kalau masih ngan dia mah sasaran hampir 75% itu sasaran saya 25% nah ibaratkan arah teh kana dohir masyarakat. Cak ngaji di kamar tidur paham deh dia. Jadi ketika para salikin anu cita-cita yang usul ka Allah dulu mana digere kelebihan digere bahasa mah nya kelebihan supaya memang lamusan bulan maka bakal datang taswara datang kamarnya saya kata suara ulah sabab itu masih kena kasupkeun fitnah ya fitnah apa tuh fitnah mah fitnah kan biasanya orang kapitnah kucing saya kan nama baik berat kita tercemar gorengnya ayat ini menurut ayat ini mah nama fitnatun ayat kita cuma bahasana jadi orang teh terketul ibadah dulu contoh nanti usaha teh maju jadi eureun ibadah tapi kapitnah ku harta fitnah
ketika kita beribadah satu misalnya duit obat duit obat bisa maju jadi gering ibadatnya berarti kapitnya ku harta iya dunia teh kabeh teh kita dunia di sini kabeh kita rek mobilna rek hartana rek jabatanana itu teh kabeh teh kita loba mitnah jelema sehingga jelema teh teu daek ibadah ka Allah kita dan ari fitnah teh urang kan urang naon diobrolkeun tidak sesuai dengan yang dilakukan urang ditanya misalnya teh wah itu sok paling sampul padahal mah kan fitnah yang fitnah ai fitnah dina Al-Qur'an bahasana sesuatu maka ngireun urang ibadah ka Allah kunaon perkara maka perkara teh disebutna fitnah. Orang boga babaturan heh boga baturan teh kabak boga baturan teh masana tara ibadah jadi teh ibadah berarti kapitnah tah boga baturan secara agama maka dijaga para salihin loba kapitnah ku maunah jadi aya maunah aya karomah aya di mujizat aya di irhas aya di ihana aya mau nama kelebihan dimiliki ku jelema-jelema soleh nah misal ya tadi saya kan bisa baca tanda makna aya di karomah kelebihan dimiliki ku para wali aya di mujizatna kelebihan dimiliki ku para nabi dia mujizat busang belah lautan dan mujizat Nabi Ibrahim duduk ke panas kalatis mujizat di irhas mah kelebihan dimiliki ku calon nabi irhas di istidraj dukun bang praktek ke catering saya cager di mana iya minum cair tapi mana jarang sholat, jarang pasti jarang tapi di ilmu memang sager jadi jelema jauh dengan agama tapi bisa nyagerkeun batu bisa maca hati kata istidraj bun itulah lamun istidraj mah haram mohon petunjuk kira-kira berarti dia usaha teh nyota guru eta teh mane usahana kieu ke tang kieu belum eta usaha maju usaha wah alus mah pokona mah sudah mangga kan anu tidak lamun urang yang ningali nah ieu teh mah ungah panu dimeunang 4 ya mauna karomah irhas jeung mujizat diharapkeun kan diharapkeun teh istidraj diharapkeun mereka deui irhas mauna karomah jeung mujizat aya di zatnya istidraj mah diharamkeun cara ngabedakeunna itu bisa ditinggali tilu nya ieu teh istidraj atau maunah tinggali jelema saleh teh lamun katingali salat ngajina widin obat jelema saleh tuluy kadua tinggal dibaca naon bisa dibaca teh mana shalawat ya atau baca naon pun kan saya berarti eta lain tidak kan dukun mah beda dibaca lain dukun bacana kumaha hah dukun bacana saya baca apa kan pernah baca merong wow segala jangjawakan kayak itu diuk jadi hiji tinggalin jelemana kadua naon dibacana nu dibaca mana naon ya maten dibaca nu dibaca teh anu teh wae mau protes pada teh kumaha makoli kan tepung eta ya kata Al-Qur'an lain aja teh
lain makoli Bahasa sirup. tapi jagoan asli jagoan mah dia sering hujan wah nyawa tapi hijrat kan apa zaman kami itu gitu kan kita pelajari lah yung makoli ya bisa ngobrol yung ya memang kata yang tidak kelebihannya memang kelebihannya di berak kelebihan tapi karena hijrat sarwa pas karona sarwa pas hijrat sarwa lebih kelebihan ya guru apa dan nyawa walau alam yang masyarakat cuma kamu ningali secara basic ya nah basic kau nah yang basic itu dibaca itu kurang bacaan tekan lu gua kelebihan nyawa menguturkan orang itu orang itu nyawa itu kan ya katiluna naon tujuan goreng sok sana dan aya kan bahasanya anu santet tapi pakai Al-Qur'an aya kan aya jelema nih pakai sabuk dulu ya tulisan Qur'anan ya bismillah naon masabak ayatnya sin gitu terus anti bacok tapi tulisan Al-Qur'an ya eta kasih tidak masalah sabab tujuan mana aja gelut ulah dari ulah rakaat paham gak? Dukun itu ayo mah ngalap barokah cincina sabuk nate tulisan ayat kadang pakai naon lah isim pakai halus pakai ayat sin fa ise abajadun alif nate hiji dua tuh pakai angka ini angka sekolah agama kita Arab gitu tulisnya pakai di kartu itu iya mah ngalap barokah padahal tujuannya supaya ulah dari karek kata itu tidak kasih sihir kasih Arab benar tujuannya itu benar tujuannya kita jangan jatuh benar gak? Benar itu lain hah? Ya lain ini asok ayah jelema nu nebokeun kitu eta nya apa seperti ngaku bacaan apa kieu cek urang ge nya sabeutna teh karena dina cincina karena ka dompetna teh sok aya dompetna teh tulisan Quran tong sieun mawa ieu mah jadi we wani nyawa jadi musik letak musik teh jadi mana mami ketenangan tawakalnya kalau tapi karena benda letak musik jadi ada ya mau kan kata bukan nih pada bahkan ayah dia mau posting di status WA orang sendiri alhamdulillah barokahna cenah cai abdi dicageus ada segala jalan barokah tapi tidak tarik ke kecuali tentang kajelma anu ahli ibadah membaca sholawat tujuan memang halus secara ayat hadir guna data makasihna karena maaf ayo mah tinggal di mana deh salah kan musik aja dan perangkat di meja jumatan di mana gitu juga sambut udah pernah ningali jumatan jadi lamun misalnya orang ningali di jelma ya jelma teh tarasna tinggal minimal jumatan sholat misalnya di mana bisa mana berjamaah di pamajikanna bisa mana berjamaah jeung bahasa teh jeung babaturanna misalnya kan berjamaah tinggal we Jumat lamun Jumat eueuh beberapa kali sekali dua kali terus usah ka Jumat dulu mana